Pun Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petepang deui nu garulis nu karasep, jimat-jimat Bapak nu hebat-hebat anu saroleh kali sarolehah ieu si pinter dina dan ieu pernah deui sareng Bapak. Ku Bapak ayeuna bade diajarkeun, bade dicontohkeun pupuh manggantu, cara ngahaluakeun anak, cara nembangkeun anak. Geus kasetnya kantos paminten palanggeran atau dari papagon sabudurin pupuh ku ibu sinana ku bapak guru hidup oge kantos parantos dijelaskeun, parantos didadarkeun dipedar. Mugia wayah teu sing hartosnya naon anu sebat guru lagu, guru bilangan, lajeng madangkeun sareng istilah-istilah anu sanesna. Nya biasa diaos kengkeng hideuk dina nalika hideuk parantos nyempeng bukuna nya buku panduan dina buku ieu. Buku mangga tu ieu rumpakana nyarioskeun atanapi mendat terkait atanapi anu aya patula patalina sareng tetekon aturan adab etika perilaku janji Sunda altos nate anu sok biasa dilakukeun palangeran kangge urang Sunda khususna umumna sami sadayana oge disebat anggah unggu anu disebat pasemon kumaha upami urang ngobrol sareng salureun nalika ibu guru nuju nyarios pamun teu urang kedah kumaha-kumahana aya dina jiluk paka urang cobi kiranya lenyepan tong hideuk prung adeni pekregepkeun sakur pitu wati sepuh biasakeun calik tartib mastakana lada tungkul ciri ajri tawis bakti adab di Sundana angge laku iru tebihan sifat adigung boga rasa ieu aing luhur ilmu wanita dung ngaku diri gagah sakti comong somo borong lajeng urang kana tandakna nya sekar tandakna gelis kaset paratoskeun doa regepkeun pitua sepuh sok jawi mesin talarti mastaka semutu unggul tak eta adab di Sunda lebihkeun sifat adigung ngarasa nu panggadana ka batur wani nyajamba nu kitu lampat kaliru. Tah sapertos kitunya hapunten pisah si aana hilapeun deui eta wis teh ngacapina nanging anu utamina mah patokan we dina suarana kadinya nya kanu panelu atawa teh kana tilu kanana lajeng oge kana mi kana dua lajeng kana mi deui
lajeng kana 5. Tanya aman ya aja? Aman siap. Lajeng tadi teh anu hilap dina pada anu kahiji dina madakeun tungtungna sanes angge nanging anggo. Dan di dieu ge memang nyeratna anggo nya. Nanging ieu soca atuh teu percantan tinggal aralit kadang ngangge tasma. Kuningan geus hidup tasma kaca soca kacamata. Terus gitunya, mangga can.